Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna Kawentar ka mana-mana, nyaeta Situ Bagendit. Baheulana aya hiji randa beunghar katalahna Nyi Endit. Ieu teh saenyana mah nenehna dengaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumetna, geus taya nu beruk deui kana kakumeudana teh. Kakayaanana buru dicuru, bro dipantau. Kacuturkeun keur usum panen, di ditu di dieu ceyah dibaruat. Patani kaditu ka dieu nguruskan eta pare nu kacida lobana. Da nya tea eta sawah sakitu legana. Iraha nasib arurang robah tos tetahan hirup kawas kieu. Kunaon Gusti teu ngalaknat eta randa kumet. Ulah tarik-tarik teuing bisa anu ngadangu. Kedah sabar, Kang. Engke ge aya walasana nu sapadan jeung jalma nu sok misa kahirupan batur. Gusti teh maha uninga. Cepeng! Kumaha ieu? Ari pare geus kabeli kabeh. Atos nih beli bare di bare mangga belinya atos pinu ke pare malahan itu dulu kok ambil rancak kalau aja cekap Sagedeg deui ieu maranehna bakal kabekan beres. Terus maruli ka urang. Urang bakal leuwih beungar. Alus kan. Alus tempokeun tuluy eta kabeh patani. Ulah nepi ka ngajual pare kalau seujeuh. Bersensi. Kasaha wae anu ngalahan. Sababaraha minggu sanggeusna, kabeh warga kabeakan beas patani ge kabingungan. Aduh, Kang. Naon Nyi? Cadangan beas tos beki seep, sakedeg deui nya. Urang kudu meser ka Nyi Endit, ayeuna panguasa tos 5 kali lipat. Saur Nyai ge kedah sabar. Nya pasrah we urang mah. Hiji mangsa keur panas-panasna panon poe, di tungtung desa aya nini-nini anu keur lempang. Manehna ngaliwatan imah warga bari katempona pikarunyaan. Karunya pisan pribumi-pribumi di dieu teh. Maranehna malarat pedah ku paripola hiji jalma. Jigana pamohalan ieu kudu geuwat-geuwat dibereskeun. Manehna lempang nyamperkeun hiji pribumi. Nyi bade tumaros. Ini mangga naonnya? Di mana Nini tiasa mendakeun jalmi nu pangbeungharna di kampung ieu? Oh, maksudnya kita Nyi Endit, terus caket kantor Lampung we dugi mendakan parapatan kenca. Mengkol ka kenca. Nah, di ditu teh aya bumi nu ageng kacida. Tah eta teh imahnya Nyi Endit. Emangnya ini aya kaparoyogian naon sareng Nyi Endit? Ini bade nyuhunkeun sedekah. Percuma nih, yang Nini mah moal dipasihat. Namun Nini tak can tuang, Nini tiasa tuang di rumah abdi. Namun punten saayana. Nini mung hoyong terang kumaha reaksina anu aya jalma nyuhunkeun sedekah. Oh uhun, wartoskeun ka sadaya pribumi nu sanes kangge siap-siap ngungsi. Kusabab sakedap deui bakal aya caah nu ageng. Lah, Nini mah sok heureuy piraku aya caah pas susum halodo. Nini teu heureuy, Nini teh jalmi anu bakal malihan hukuman ka Nyi Endit. Kituna enggal geura ngararungsi candak sadaya harta banda anu dipiboga. Centeng, tempo itu sawah, nu sagitu legana eta teh sawah nu urang. buhunya lega pisan Ayeuna manehna ngundang kabeh patani, pandai, kuncen, jeung nu sajenna sina datang ka imah urang rek ngerayakeun ieu panen. buhunya dilaksanakan Si Centeng ngabewarakeun tur mapai-mapai ka kabeh jalma desa yen Nyi Endit bakal ngarayakeun panenna. Dina acara Nyi Endit ngondang lembe jeung sawatara tetangga, da cenah mah ngarayakeun panenna nu kacidareana. Tapi sadia tumpengna teu sabaraha nepi ka ngan sakoteap ge geus beres, bari tingkal retap keneh. Ari anu ngariung teh nepi ka ratusna. Keur meujeuhna bala kecrakan solongkrong aya nini nu nyamperkeun. Ku pribumi teu ditarik teu ditakon. Nyapok nini teh waleh yeun teu kalapar, sugan aya priwelas da teu aya. juk ini tadi tuh ulah ngamanikan nyincak iya ima Nini bade nyuhunkeun si piwelas. Nini keur sababaraha poe teu kanggo sanggup. Sanes aya sesa kanggo tuangkeunana. emang orang bawa maneh lamun yang dahar ya tinggal beli ulah menta gua yang dicari itu saat orang nyeret ini
bade nyuhunkeun sidekah. Saha sih nu gogorowokan di luar? Ngaganggu wae nuker ngitung duit. Heh, saha di dinya? Nahan ini gogorowokan di imah batur. Ini bade nyuhunkeun kanggo tuangan tos 3 dinten teu kararaban sangu. Lah, nahan ini minta dahar ka urang. Indit ka ditu. Bisi loba lalat di diena. Eta si Nini teu kindit keneh wae, si Nini teh carendak-dak bakat kunalangsa, tuluy cepna-cepkeun itekna diburuan imah Nyi Endit, tuluy nempokan Nyi Endit bari keheul nu ngageuneuk. Maneh henteu bersyukur dasar kemet. Ini ngobong pulang. Salah iya. Ini kenapa apa? Itu preman orang nyereka cida sekali tegel bisa kepaen. Tak kudu repot ngusir Nini bade nyangka asal Nyai bisa nyabut ieu iteup. Dasar nenek gelo. Naon dasarna nyabut iya itek teh di tanagaan ge pasti kecabut. Dasar nenek bongkok. Cek bae eta itek teh dicekel ku si Nini tuluy dicabut, tapi kacida ngaranjakna Nyi Endit. Basa ningali tina urut itek nancep teh ngaburial cai gede pisan. Nyi Endit undur-unduran. Nyi Endit ieu teh hukuman jeung didinya. Cai ieu teh cimata pribumi-pribumi nu sangsara gara-gara maneh bakal ti lelep.